Okay, ready? Cek eta lalaki kolot nyebut ngaran lalaki anu harita diajak ngobrol. Nah, ilaing geus ngadenge beja euy. Dirahaya lemur. Ngeunaan kajadian 2 poe ka tukang. Cenah masalah saurang warga di lembur urang teh meunang ka musibahan. Tapi ari ceuk eta beja mah lain saukur ka musibahan wungkul geuningan. Nya maksud ka musibahan teh lain saukur leungit harta atawa nu sejena. Tapi cenah mah nepikeun ka paragat nyawana euy. Cek lalaki kolot anu katelah aki dinta harita ngebrehkeun rasa kapanasaranana. Sedengkeun jali lalaki anu katingali rada ngora kene umurna ti aki dinta, harita langsung ngajawab. Ngan ngajawabna teh bari jeung dibarengan ngarengha panjang sagala rupa. Siga anu ngahaja micen kasumpek ka hariwang anu tumiba dina jero hatena. Puguh bener pisan eta beja teh Ki, da malah maapanan. Eta teh urut warga urang oge, kan geus lila teu dumuk di dieu eta teh Ki, muru pindah ka pasisian. Jauh ka lembur cenah mah imahna teh. Di dituna teh Ki, ari aki hayang apal mah nyitar miah geuningan Ki, maknya aki ge teu apal. Cek jali harita bari rada dumareuda pinuh ku kahriwang pisan sigana teh. Oh, bener-bener oi. Ingat ayeuna mah jali nyitar minah tukang sorabi teh meureunnya. Nyi rumsah atuh eta mah Ki, Nyi rumsah. Cek jali harita teh bari rada nyenghor. Nah make nyentak sagala rupa geuning oi. Geuleuh lah atuh dawing mah. Batur keur sedih, ieu kalah ka diajak heureuy. Ari ilaing, yo dewek mah da teu apal atuh. Wajar we lamun salah saeutik mah oi. Lain salah saeutik deui atuh eta mah. Aki atah adol teh 2 eutik nu kitu mah. Ari hilaing ngomong teh ka mana wae teu nyambung deuleu ah. Ngabahas ieu ngajawab dieu. Lieur lah di dinya mah. Bae lah, anu penting mah rame we. Cik jali harita teh bari satengah hayang seuri, rada leungit sigana ka hariwang anu aya dina jero hatena. Sabada 2 anak guntreng ngarobrol, jika jauhan katingali harita rentang-rentang hiji lalaki bari manggul bubutunan sigana mah. Tapi lamun disidik-sidik deui geuningan lain bubutunan eta mah, tapi leuwih ti mangrupa hiji wanoja anu ngahaja dipanggul dina sabelah tak-takna beulah kenca. Jali anu harita kabeneran ngalieuk kalebah eta lalaki langsung ngagebeg bari curinghak, leungeun katuhuna gancang nepak harita ka aki dinta. Ngan hanya akal tepakan jali lain ngeunaan kana tak-tak aki dinta. Tapi kalah ka nepak tarangna harita teh jeung rada tarik deui nepikeun ka aki dinta ngadang heuak. Ki, gancang tingali deuleuh. Ki, itu tuh. Beulah hareup Ki gancang. Aki dinta harita ngejat jeung kesel kapaksa ngalieuk, sanggeus katingali naon anu ditunjukkeun harita ku jali, gebeg teh manehanana oge dan ngagebeg sarua reuasna. Walah, bener eta teh euy, tetempuan di dinya teh jali. Waduh, bener-bener nyurigakeun ieu mah euy. Teu rebes ieu mah jali. Teu rebes. Lain teu rebes, teu beres meureunnan Ki. Dah eta duh, sok loba salah eta teh, teu gaop manggih ka reuas. Biasa meureun, ari geus aki-aki mah. Cek jali harita teh bari rada kesel ngadenge omongan aki dinta. Heuh, menggeus montong ka papanjangan deuleu. Ieu kumaha lamun geus kieu jali, sampeurkeun bae. Nah, kumaha ceuk ilaing? Ceuk kuring mah mending sampeurkeun wae Ki lah. Buahaya ieu mah, buahaya lamun teu disampeurkeun. Buahaya. Ai silaing, wani kitu. Puguh henteu, mana titah tadi cicing ogenan. Saacan harita aki dinta ngajawab omongan jali. Harita tika anggangan katingali pating belesat 2 lalaki luncat cepet naker. Teu lila 2 anana terus panceg dina kuda-kuda ngahadang lalaki anu keur manggul wanoja teh. Serepet harita nu saurang gancang mesat bedogna bari pok langsung nyarita bari dibarung ku nyentak sagala rupa. Tong sambat kaniaya deuleu silaing.
anu ngaran Jurig Karuhun geus mangsana tilar ti dunya dina poe ayeuna pisan. Kabiadaban jeung kasalakahan geus leuwih ti weureuh deuleu sia. Hayu, Marlan, urang paragatkeun ieu nyawa mangkeluk hiji. Jeleng-jeleng, eta dua lalaki langsung tinggara jeleng atuh harita ngahurup ka lalaki anu disebut Jurig Karuhun teh. Anu hiji nyabatkeun bedogna kana beuheung belah kenca, sedengkeun anu hiji deui meupeuhkeun tonjokanana kana iga burung lawan bari dibarengan sorang ngahiuk bakat tingku cepet jeung tarikna eta tenggelan. Tapi anehna lalaki anu katelah Jurig Karuhun teh katingali bet siga anu tenang yang hareupan eta dua panarajang. Cukup ku ngagilekeun awakna kagigir bari mundur ka tukang dua lengkah. Dua panarajang lawan harita ngeplos ngan saukur nyabat jeung hantam angin paribasa. Plos sabetan bedog jeung tonjokan benang disingkahan ku eta lalaki buuk gondrong katelah Jurig Karuhun. Sajabat ti eta manehanana gancang ngalungkeun wanoja anu aya dina panggulanana kaluhur. Anu saterusna tonjokan jeung sepakanana nenggel pisan kana tonggong jeung punduk dua lalaki anu tadi maju naraja. Marlan jeung Sukmara harita teh pating garero kituna teh bari gewat-gewat manehanana mencuhkeun deui kuda-kudana. Sedengkeun Jurig Karuhun harita gancang newak awak wanoja anu tadi dialungkeun ku manehanana bari tuluy ditunda di luhur jujukutan. Bari kituna teh teu bisa lila ku sabab sarengsen anu nda wanoja anu dibawana. Marlan jeung Sukmara geus malik deui harita teh ngalepaskeun deui panarajangna leuwih cepet bari jeung leuwih garang tinu tadi mimiti. Jurig Karuhun gancang malikeun awakna ka tukang. Sapasang leungeunna kencak atuh Jurig Karuhun dipake nangkis sabetan bedog jeung tonjokan anu dilakukeun ku Marlan jeung Sukmara. Des bangkieung Marlan jeung Sukmara ting daligdeug ka tukang sabora lengkah kadorong ku kakuatan tanaga lapisan anu dikerahkeun ku lalaki anu katelah Jurig Karuhun teh. Edan, bener lain bantrak-bantrak ini ieu mah. Kakuatan mangkeluk anu katelah Jurig Karuhun teh teu bisa dianggap enteng ye. Tapi kuring duaan anu katelah dua macan ti Guha Jajar moal pernah geja satu yang beas jeung mundur sasiku deuleu. Ceuk Marlan harita teh dina jero hatena kitu deui jeung Sukmara harita dina jero hatena ngagarentes ngomong sorangan. Waduh edan, bener-bener edan ieu mah. Disangka dewek duaan anu geus 11 tahun turun gunung jeung weureuh seueuh pangalaman dina alam kajawaraan tetela eueuh mantakna dipake ngalawan ieu jelema anu katelah Jurig Karuhun ye. Tapi ulah waka bangga jeung sugema deuleu sia. Saacan ngajungkiring jadi bangke, ngababengkang jadi bugang, pantang keur dewek duaan kudu ngulang. Saacan kacumponan naon anu jadi kahayang deuleu. Kitu cenah susumbarna Sukmara dina waktu eta. Sedengkeun harita Jurig Karuhun ningali dua lawan pating daligdeug tuluy ngaharuleng teh manehanana kalah katingali nyengir mata moncorong seukeut ngaburial ka Marwan jeung Sukmara. Ningali keayaan lawan anu sigana teh bet ngagampangkeun pisan ka maranehanana. Marlan jeung Sukmara anu di alam kajawaraanna teh katelah dua macan ti Guha Jajar harita langsung ngagedur amarahna. Dibarengan ku sora setengah ngagerem harita duanana langsung mancegkeun deui kuda-kudana bari sapasang leungeunna diasongkeun ka hareup. Sabrehan masih anu rek nyakar eta leungeunna teh tapi mungguh anu mantak heran anu saterusna dina eta dua leungeun anu diasongkeun teh dadak sakala robah ganti rupa teu beda ti leungeun macan paribasana. Kuku sareukeut bari jeung hideung lestreng deui sedengkeun tungtungna ngagurilap teu beda ti beusi anyar meunang asa. Tetela meureunnan ceuk pamikirna pikeun ngalawan Jurig Karuhun mah harita Marlan jeung Sukmara teh teu bisa deui main-main. Kabuktian ku maranehanana duaan anu langsung ngaluarkeun jurus pamungkas anu jadi andalanana nyaeta ajian macan bayahna. Nyaksian kana kaayaan robahna waruga anu jadi lawan Jurig Karuhun mah harita teh bet kalah katingali tenang-tenang we. Malah bari jeung dibarung ku hae sagala. Atuh puguh we Marlan jeung Sukmara anu geus kacida gemesna langsung duanana pating garajeng deui. Gerakanana munduh cepet mangkali-kali lipat ganda harita ti gerakan anu mimiti. Sapasang leungeunna harita teh pating hariuk siap ngabeset kulit jeung daging Jurig Karuhun.
pokokna mah lamun kena moal bet teu dawang atuh. Komo lamun ningali kayaan kuku anu sareukeut kitu mah. Tapi anehna, sakumaha panarajang anu datang, harita jurig karuhun masih kene bisa nyingkahan. Malah masa betan dengan kenca Sukmara harita langsung labas, sabab kadorong ku tanagana sorangan. Nepikeun ka nyamer menggel pisan kana hiji tangkal kai, anu saterusna langsung sapat jeung tutung sapada harita. Kocapkeun harita, Aki Dinta jeung Jali ting darepong komo sanggeus ningali kaayaan loba tatangkalan sarapat kunu tarung eta tiluan. Duanana tangtuna leuwih gimir jeung keung sieun kumaha ona meureun ti ditu nama. Harita kadenge Aki Dinta ngaharewos. Aduh, lamun ningali kana kaayaan anu samodel kitu mah euy. Boa-boa anu aya di dieu kalah ka milu cilaka Jali. Mendingan ini tuh ae euy. Mending ini tuh ae atawa kudu kumaha ieu ya. Cing cek pendapat ilaing ya. Anu leuwih ngora ya. Jali anu harita menang panenya ti Aki Dinta, bat katingalina teh kalah ka olohok bengong, mata simeuteun. Ai, ari ditanya teh euy. Sok kalah ka ngahulang ilaing mah. Kumaha ieu? Anu alusna ieu. Cing. Arek disaksian wae ku arulang ayeuna. Arek kabur atawa arek kumaha ieu? Kabur ka mana Ki? Cek Jali harita teh beungeutna teu ngarti. Mantog ti dieu maksud teh. Balik ka lemur. Tapi ari ilaing arek balikna ka kuburan atawa ngahaja ka leuweung mah. Nya kumaha karap eta mah. Jung teh teuing. Cek Aki Dinta harita bari rada nyenghor, keheul pisan sigana teh ka Jali. Jali harita dipun cerengan bari jeung disenghor tungtungna mah aya rada sieun oge ku Aki Dinta. Komo deui lamun pas inget Aki Dinta teh di lemurna mangrupa salah sahiji kokolot anu tangtuna dihargaan jeung mindeng diajenan ku batur. Atuh, ari ek mulang mah cuang mulang we Yuki. Ulah bari jeung ambek jeung sasenghor atuh. Sok araringgis. Ari ningali aki-aki gede ambek teh paur pokona mah. Araringgis. Naon? Araringgis hariwang kumaha maksud ilaing? Nya araringgis nama jeung hariwang. Sieun pas keur ambek-ambekan aki teh bari jeung sasenghor. Saha nu apal ke? Ngadak-ngadak langharek we. Keun aku panyakit jantung. Narek kumaha tah? Ari ilaing nyingsieunan atawa ngadoakeun eta teh. Sangkan dewek cereh modar. Nah, ting ari ilaing Jali. Kitu cenah paguneman antara Jali jeung Aki Dinta. Cekap sakieu dina bagian kahiji jurig karuhun episode Balebat Wan Cijanari urang dilajengkeun kana bagian anu kadua.